ngecerk hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongkoh musim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesangan geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi tempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh itrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahim. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atuh daki maka itu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun kurma anu garing. Prat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh layung bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecerk hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul
atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan atawa suara ti luhur ieu ge sarua geus tereh datang. Nah, ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas, ongkoh usum hujan tapi panas. Fokus urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan gua. Naik mobil lo mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan. Sebabnya na di udag-udag hutang. Mobil lagi ngeriditan hutang. Kawin mah aya 3 aya 4 ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah jing ke barokah hutang kabeh. Masya Allah. Peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek bus kuya maka cai aya naon gerbek bus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culat-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Manja jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurungeunna. Sahabat teh masih kene culak-cileuk. Bangsa teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian jasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos kitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun teu kaji. Jadi mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik aing. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari bisa maca kitab. Waduh, cak mari maju makanya aing henteu. Teu pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener.
nu bener ieu mah maksudna ngajina nu beneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh gitu aja nih bibisan aing itu percaya siap atau babagi bae ge di akhirat dah surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue sombongan nya lah sombongan nu kitu mah mejeuna pajar baik bener bae sombong lah pangkorak sia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleh lah dikana kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing nya gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asana lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya okos nurungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng Nabi aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda kakena isukna aya nini katabrak motor diantapkeun ku nya goblok Haji Pendi blon antawang ya dia orang ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah anu teriba dipikir je berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling pajar maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus nya teh tuh nyahoan korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cek jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral je ini udikna kebelah ditu deui udik tamat ti udik teh masih 2 km ka ditu
eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho maksudnya ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah urang lembur atuh dibere bahasa kos kitu nyana deuk inteleka jadi urang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae waktu sekolah ya loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajet bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae geuna aduh Masya Allah dah iya jadi orang namun nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat na bahasa kena yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna ma yusafiru ma leumpang yas'auna ma lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam orang bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi mah kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD atuh beda saeutik-eutik acan akur sok deuleu naon eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon ngelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula ge teu bebejakan nu sajen kula doang eta geus aya mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempatna teh di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah nah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran seri emang ngarti tah naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dek kang banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim itu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan
menang meureun menit brus urang baru datang marah ke calana make sakit ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara masyaallah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus sia mah geus moal nyaho satelit teh tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos kitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eukeur malah nah, ieu tinggal hujan ngecerep satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa masya Allah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya robbal Watanakidu imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahli hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahli hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama
dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asaw bai'atu ahlil ilmi wal ikdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompokna sasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara. Ahli hilli wal ibdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil, aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos kitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat dak menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai nu kos kitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya eueuh. Aya urang Pasar Kemis aya eueuh. Sia mah aya bae kagak deketan ka Cilomok sia. Sia mah ka aing meureun kajen kumaha ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah ulama nu milihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu. Yes. Kulari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa ghairiha. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah, berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit, anu embung ge dibere mobil. Keungeungkeun milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu. Mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu moal beres nagara nyana nu sok pidato rosy wal naon kana kadituna finar cek nyana ya rosy wal murtasi finar nu nyogok nu narima sogokan neraka kudu nyana tas dibere motor mio. Nah, cekal huluna. Hei. Aisyah ngomong goblok. Itu bareres boleh dia. Okos jelema di kota. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayang naon Allahu Akbar. Pas azan Allahu Akbar. Hes. Ai tiap tadi Allahu Akbar. Beratas itu. Allahu Akbar. Waya azan hes. Tekan teu beres eta.
kan orang ngaji kuari hudangkeun awak kurang nuker hees supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boeh dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nama teu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kan aya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut ayo nyanang ke kumaha nyambutna hah wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarakan nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa jadi geus agama mah macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge numantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama loba wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab lawan paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati Kristen dihormati ku Islam mah Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna matak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir, ye anugerah ti Gusti Allah Subhanahu